Oke guys. Oke guys, ayeuna kuring arek mikeun tatarucingan ka barudak anu keur arulin di dieu. Yuk. Di dia ya aya jelema ya. Oke, Mang. Abi bade mikeun pertanyaan. Aya manuk 10, ditemak hiji nya sabaraha? 11. Salah. Salapan. Nah, salapan kapan ditembak hiji. Salah, nu bener mah 0 kapan ditembak hiji teu keuna kabur kabeh. Nah, ini dia jadi jelema. Aya. Oke, abi gaduh pertanyaan. Aya setan. Setan naon anu bisa nangtungkeun motor? Kuntilanak. Salah. Nu bener mah setan dan Ayeuna urang ek nanya ka maneh yeuh. Aya patani ek melak eta cenah coklat jeung karet. Melakna teh sikina teh cenah 11 sewang. Manan panggalana jadi. Salah. Da moal anu jadi melakna ge cenah 11 sewang. ayeuna bagian uing ka maneheun. Yeuh. Aya kapuk 1 kilo jeung paku 1 kilo berat mana? Naon? 4 kilo. Lain 4 kilo. Aya kapuk 1 kilo, paku 1 kilo berat mana? Ya berat beusi atuh 4 kilo wa. Salah. Anu bener. Oh, nu berat tuh daduana ge sarua. Nah, bagian orang nanya ke Ridwan. Ayeuna bagian orang nanya ke si Ridwan. Ayeuna bagian uing nanya ke si ieu. Berat mana? Ayeuna kuring erek nanya ka maneh. Aya kapuk 1 kilo, paku 1 kilo. Oke guys, ayeuna abi arek tah ayeuna ka jelema nu laineuan. Pak, abi gaduh pertanyaan. Aya kapuk 1 kilo jeung besi 1 kilo berat mana? Naon beuteung cenah?